Nya, di tadi kok aing digeruan cicing wae. Nah, tuh. Ai berita penting ya, penting. Berita naon atuh? Tadi teh urang maca berita. Di Indonesia teh keusung virus. Terus naon? Nah mah, ngaranna teh virus corona. Jeung eta teh bahaya pisan ke urang teh. Sabab babari nularna. Terus orang kudu kumaha? Tah, cek pamarentah, urang kudu hiji rajin nyembah leungeun. Kedua, jaga kali kesehatanna. Katilu, cicing di imah, ulah kemana-mana. Aduh, kira yang modal lain. Itu. Assalamualaikum. Salam. Ka dia. Eta tong deket. Nya naha? Corona. Eta kusum corona. Nu kayak di jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keamanan, jaga banget. Kita bisa lawan corona. Jaga jarak, Jaga kesehatan. Jaga kebersihan Jaga keimanan. dan di rumah aja.